Kali ini ikan tomang ada di depan saya. Apakah saya akan ngasih makan ikan tomang atau tidak? Berhubung kemari untuk diberi dahar, jadi ayeuna urang dahar wae. Biasa eupan nama eupan bancetnya. Eupan anu gacor alam dunia, lamun musim mah hayu orang langsung wae tah bancetna ieu tah. Anu kan kabelah itu. Set. Tekatempon. Parbut tuh hiji deui karunya. Urang berean hiji deui eta tomangna tah. Karunya kala bancetna ieu. Eueuh. Nah, tomangna geus nungguan tuh. Jadi langsung saja kala ieu bancetna ieu. Heueur. Tadi teh anu itu jadi orang kanu mana tanu ieu nu can kabere dahar tah karunya langsung saja orang kanu ieu kan bisa dicokotkeun eta tah buru dahar. Alah, oi. Tuluy diteleg. Aduh, ampun saya juga meneurewas di hareupeun ngagabrugna euy. Bisi kana beuteung. Tuh. Jadi orang parab deui wae sapertos biasa tah. Ieu ikan tomangna kararasep kararantang tuh. Ieu teh sajodoh jadi urang nyobaan dijahkeun ya sugan waras. Tadi teh anu ieu jadi aplusan hirup mah kudu adilnya. Ulah ieu sorangan wae karunya tah tadi teh anu eta tah. Jadi urang anu ieu saha we lah ieu mah. Urang alungkeun kali itu hiji dua tilu sep. Ada. Walah, woi. Ampun ieu mah ieu. Sambaranana arah batan petir menyambar ieu nya. Antena televisi beledug weh. Ya, kita lanjut lagi. Berhubung saya lagi semangat ya. Opat, jadi jangan isuk deui. Ieu jatahna hiji deui ya. Nu itu ngasih parab, nu ieu ngasih parab. Jadi hiji deui ieu saha nu cepat dia dapatnya. Aduh, nah ieu bancetna tuh. Seueur. Ah, hiji dua. Jadi ieu teh sapoe teh kurang lebih minimal 3 ekornya. Pagi-pagi sore 3 ekor. Nah, iya namun diusap ya rame iya tomang ya. Ya. Ayo orang lanjut deui keseruan ngasih makan ikan tomang ayeuna orang bodoh heula. Canduk mah kana leungeun ieu. Nyaplok euy. Kadi ya. Berusaha. Plok teh kana leungeun bisi berbahaya hayu urang langsung wae alungkeun ari hiji dua tilu. Set. Ah, benar pintar euy. Sip lah. Ya sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.